salat ngabangsat beuki salat ngomongkeun batur jelas tayu ngomongkeun batur ta bu kunaon make bu di luar negeri mah sok ngomongkeun batur teh ibu-ibu di luar negeri mah di urang mah sarua bari arisan bari balanya lamun teu ngomongkeun batur ngadadak jeding sagala diomongkeun tetangga ngabangun imah sa RW nyaho kabeh nepi ka nyaho nyicil bahanna aya tetangga gelis ku gelisna anyar pindah diomongkeun eueuh resep ningali ibu teh yang baru pinahnya meni gelis nya meni siga putri ngan ranjakalnya tamimetina kunaon kitu ari pamajikanna gelis ari salakina meni jiga perah bedog har Aisyah ngadengekeun ceramah Kang Ibing balik ti dieu tarohan si Ibing diaromongkeun